Oke guys, kembali lagi bersama Mang Asep Dawet. Usum petek masih berlanjut guys, dikarenakan hujannya belum turun. Ini dia Mang Ece mau menaikkan lalayangannya. Wah. Udah berapa hari gini teh? Naik-naik. Sabar. Lamun teu naik lalayangan siksa jelema wae ho. Aduh. Kamodarna. Itu lalayangan burung hantu guys. Lalayangan lagi nu barale guys di dia mah yo. Keur marabok lalayangan lagi. Aing boga lalayangan yo ngan pejet jeung pejet dek ngapung. Layangan tika sebeleun. Mungkinkah Mang Asep ditakdirkan untuk tidak bisa pakai lalayangan? Oh, jeng. Yo, nanti dulu. Aja. Kedenget kok itu berjalan lagi. Ini dia lur lalayangan Mang Asep Dawet, tapi sayang terdaik ngapung gitu lur. Aduh aing mari weuh. Keheuleun meureun lur teh ka Mang Asep lalayangan. Mantap. Ngapung moal eta. Ngapung. Cek. Ayo gaskeun. Ayo. Gaskeun. Ayo angin. Itu lalayangan bintang itu lur. Asep Dawet halus, ayo dawa. Wow. Wah, lieureun lur. Aduh, lalayangan Mang Asep Dawet. Aduh, ripuh. Wah, mabok eta mah. Guys, ngaradat yuk guys tukang lalayangan guys. Mang Asep aya nu mere lalayangan yuk guys, sareng ngapungkeun guys. Ngapung moal lalayangan teh. Berdak, teklan berdak. Halus cenah ngomong nama itu. Apakah lalayangan ini bisa hibar? Apakah lalayangan ini harus disiksa di Mang Asep? Saksikanlah beramai-ramai guys. Pas. Aing peteng batur mengalah rapung. Asep teh koe ngapung ya, aduh aing riweuh. Pas. Riweuh. Pun teuing. Aing
Ya malah layangan duyung cenah ya. Biasa ngajedog di cai atuh ya hayang kaluhur hiber. Menteng ngapung deh orang siksaan yo. Barak, siap siksaan. Anjing. Yai ripuhan oi. Wah aing nih. Yo, berat, guys, jangan. Yo. Yo. Buruan edan nih malah layangan dia. Hai. Ngan gasolin. Bang belum. Oh, yo. Tambang. Aing. Aduh, rak mangasep mau lah ditahayo, ulah ditalalayangan meureun. Bunga lalayangan pajet wae. Dibeuleum ku aing mah sia yo. Beneran. Selamat tinggal lalayangan. Yo, guys. Akibat lalayangan tidak nurut sama Mang Asep. Ku Mang Asep disiksa diduruk, guys. Cuman ini mah guys yo. Contoh. Masih halus enggak sinar. Ada telebah. Oh kan, yo lalayangan ti sia teh balik anjing teh, kade sia. Goblok teh. Mere layangan teh butut wae sia mata. Yo ku aing beuleum tah. Anjing. Yo lemok sia tah. Keren tah. Aing teh ripuh, nyenet teh ripuh. Anjing teh ripuh. Goblok, kunaon atuh ngalah. Sia mah nipu wae ka aing teh. Nyon rajatkeun, rajatkeun hayu. Sabaraha kali rajatkeun wae sia mah. Ngomong layangan alus. Ku aing pakai mirun seuneu di dieu. Tah. Ini aing kamari, aing. Oh, sia goblok lah. Balik gua aing pakai ngadurukan yo. Ah, aku masih sia we lah. Tah. Daleh ku sia yo daleh tah. Goblok sayangan aing. Ah. Jadi hargai pisan aing nangieun. Dihargaan sia mah. Sia mah nipu we aing lah hirup teh. Tah, dulu ku sia tah dulu tah. Hancur tah ku sia. Balik. Sia mah ka aing teh ngajak gelut wae. Dulu tah dibeuleum ku aing. Anjing. Ngomong-ngomong sama aing geus pejet ngomong datang ke dieu. Balik ah. Sigan eta deh. Abi siksak wae. Goblok wae alus ieu mah. Sia mah keur batur butut ayo sarangan alus wae goblok teh. Dia teh bener meureun tadina. Wah aing geus beak naon ngomen ieu teh aing geus beak 5 juta aing teh.
parah. Tuh, layan alus mah kieu Oh, ya. kebalegan lah siapa. Tuh, deuleu nu aing tuh. Mana yang kok aing digebugras ya. Deuleu. Seribu-ribu aing teh. Oh. Yo, ke Soli mana yo? Jigra balik ke itu burit. Masalah aing mau malah layangan deui. Yo kunaon Mang ya, Mang? Kunaon yo? Dengdek ieu teh. Oh, aing. Lieur ieu mah. Siksa deh Mang lah, ka dieu Mang lah. Lawang ajaran heula. Kene kurang lah nyiksa mah. Keun bae teh dibayar ge lah aing. Gampang nyiksa mah. Ting ampunkeun heula mun geus teu ngapung heuh. Mane mangaruksak bae bisa na ieu. Wah, aing mah Mang riweuh Mang. Aing ditipu wae si koplok eta tah. Geus apungkan Jung. Jang. Salahkeun. Iya teh balik goblok gah. Mabok eta malah layangan teh berdak. Ripuh anjir. Cek aing ge goblok. Layangan siapa mau balik ke wah. Gara-gara sia. Sia mah. Layangan baru tuh dijualan goblok teh lah. Tut. Oh. Boyok berdak, boyok. Ayo. Tah ieu tah. Anjing abuna orang alungkeun ka balong tah. Yo, aduh korban layangan yo berdak. Siapa nyalakeun ka angin. Pukul layangan anu butut goblok. Nah, si teh ajak gelut deui ka aing. Ayo. Ayo we si teh. Kehet deh. Siapa layangan butut mah butut teh koplok atulah. Nyalakeun we angin sama. Cek aing mau balik moal si teh. Haji jika papatong gitu. Moal hibar moal si teh geus moal hibar moal. Haji moal hibar moal. Nu pungkurna mah kurang alus eta mah. Butut layangan sia mah tadi ge teu ngapung teu. Wah, sia layangan butut dibawa ka dieu. Ek naon sia ka lagi saing. Harusnya kalau nama aing wae tuh. Lalayang sia mah butut tuh, nu tadi ge dibeulem ku aing. Jangan kan dibolem sih. Oh lah da sia mah naon layangan teh siga waduk kitu. Halo. Mana anjing lah. Siga waduk kitu deuk ku aing disiksa gerayu. Sia aing keheul. Anjing layangan goreng patut gitu. Aing. Si. Saya ani ka aing hayu. Kok ya. Iya.